si wahyu lantaran KBG sekedar pengakuan jelema ngaku rasul ngaku nabi kudu aya nu ngadorong kana pengakuana dibere mujizat jelema ngaku nabi aya ngaku wali atawa teu ngaku wali ge diwalikeun kudu aya nu ngadorong kana kawalianana karomah jelema dikiai-kiaikeun kiai Allah kudu aya nu memperkuat kakiaianana maunah ngaranna jelema kajen teuing di henteu-henteu ge dasar tukang sihirna bakal keluar sinar kasihiranana jelema mah gula hese-hese kajen kumaha ge teu kudu ngomong aing ikhlas teu kudu ngomong aing adil teu kudu ngomong diri aing teh ahli Allah teu kudu lantaran secara gaib irung urang ngambean secara gaib mata gaib urang neuleuh secara gaib sungut urang bakal ngomong ngabaceok teu kudu diomongkeun ikhlas mah asal jana ikhlas irung batin urang bakal ngambeun nu mantak sengitan awak teh abeh jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuhan si Abdul Qadir naon dia ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu daekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau beungeun batur teh mantak lamun hayang seuit datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang sia mah lamun teu di pandian moal beres sebab Yunina Yuni tai sia mah geus gua aing ye di pandian make kembang 7 rupa kembang kakangkungan paci-paci wae tah 7 rupa lah iya batur mah nu Yuni kembang mah geus teu kudu di pandian lantaran sia mah Yuni tai di pandian ku aing geus diprok-prok tah ieu balik sia seuit bakalna blon teh dukun lain kitu jengitan awak mah takaburna picenan ujubna ti picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid, ka imah, ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encan aya kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna kiai anu mah seungit berarti teh eleng geus terbaik kiai anu can lah kiai kos kitu yo sebagai Golkar terbaik geus nya mah kiai kos kitu teu beres asal kos gitu bau berarti tawak bau tawak keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing calang geus yo bau berarti embung ngadengekeun nyana bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus Iker cerita Tuhan Abdul Qadir sengitan awak cara nyengitan awak bersihan batina kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun ku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam bae kuyana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadonan dog sapotong padahal dog hijian ya lemah kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit
teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kukumaha ge mararenta asal diikhlaskeun ulah aya naon bersihan batin teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka ieu mah wah aya penyakit sial aya tim sukses datang ka ieu mah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing deuk belajar bersih deuk beres-beres ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol tah kiai blow on eta mah ablaul blow on tah mah malah adu tawar ya karim sejasa ya nah, artinya kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu matak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh bisa dipaksakeun kajen kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneuh eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen kumaha ge nah iya kulo bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mentek kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon nya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek milu ramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbung tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang lah beres sama ngaji yang dibayar malulu aing bae kuna mah capek dititahanku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere ta ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara nu mas tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah ta kiaina blon ta kiaina moal beres kajen kumaha ge asal geus lain ceklanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen kumaha ge tatanggana ge moalekeun ngaji kajen kumaha ge sebab akur jeung nyana walau tara kulon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeuleun nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu misla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema ke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkan kain ulah dihese-hesekeun
kok bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente ana dari langit jangan main-main loh. Iya saya betul dari langit lasar Nabi duduk iya bener nyanati langit malaikat berarti mau makanan nyana roti korma susu cai disuguhan duduk kita sama-sama makan itu kudu diomong kok dites wae ku Nabi Kanjeng Nabi Ayub langsung seribit silakan cicing bae nya enggak saya itu tuh kormanya ini korma mantap ini Kanjeng Nabi Ayub nyokot ada har korma gitu nyana tetep bae cicing bae ganti cai kopi set Kanjeng Nabi silakan kopinya Pak saya enggak emang ente dari mana sih saya dari langit coba makan dulu oh enggak saya kan malaikat saya enggak pernah tidur enggak pernah makan enggak pernah minum enggak pernah jima sanggeus dites bener oh berarti bener ya malaikat ya sekian aduh alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat alhamdulillahirabbil alamin urang ngapan tamu teh calo jeger tamu teh sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih saya pencabut nyawa oh Nabi Israel malaikat Israel betul Masya Allah enak ya malaikat sekalian ka dia naon cek kula mah silaturahmi doang ka dia teh aya teh si nyabut nyawa tingkah nyabut nyawa ente waktu nyabut nyawa jelema akur bae apa henteu atuh henteu cek jangan teh beda-beda maksud beda-beda kumaha ai kanu soleh mah kieu rupana ai kanu maksiat mah kieu ai ka munafik mah kieu ai ka kafir mah kieu nah coba hayang nyawa coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh itu menang dipraktekkeun kos itu mah tuh engke bae cek malaikat henteu mah hayang deuleu doang ih sok pake lalagaan teu bisa pake lalagaan apa kos kitu mah cek balik malah silaturahmi doang henteu mumpung ka dieu mumpung ka dia kekeh jasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti menang apa henteu sok bebeja ih atuh di dinya bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa dinya bae sieun atuh ku henteu ayu bebeja bae geus ka ditu tuh LDF bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna yang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah geus teu naon nah kumaha cek ningali diizinan cek coba kanu saroleh kos kumaha peureum Kanjeng Nabi Ayub beda barang bentak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cek Kanjeng Nabi Ayub
atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf nyahoon nya mah kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya di dinya bere peso jeung apel begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaho sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ya malayan manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang nolo urang lu jajajeleh jajore jasa sial sugat nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa puf datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara bu ieu mah lain manusia nah mantap ya in huwa illa jinnun je sial horeng lain mantap horeng aing pajar jin teu kataekan tah mah oh jadi jurig buai ge ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon moal bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pasapan teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulam ketika urang deuk nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat nah ketika urang deuk melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu poe apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hijikan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ya atuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia
Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun ha 5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur sholat siang wirid atau ilmu dukun iya nana tuh saya ilmu dukun mau kos gitu tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya maka 7 batu wiridkan bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun karim man hadza basyarain wa man hadza illa malakun beres timpukeun tiup heula timpukeun ka imanan dong begitu datang tah batu katana langsung ka hate Sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus sulawaka kelanan wiride isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kadeure oh saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim timpukeun deui mulai geus teu dahar pengen cak mana sih lain gara dahar sareubeuh mah bangun ti kamari sia teu dahar teu yang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi jak mana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kumaha kadangnya asana kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak mana teh digerokeun teh SMS ku sia tuh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah sia moal beres ya kajian ka aing datangnya moal kajian ku komaha ge aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweanna jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun deuk dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah di wirid ujianana Masya Allah jualan naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan mantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandara naon sia biru paenaon dia bakal minggu biru minggu wow
berarti sia kudu keluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna aya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur teu beres gas kukurubusan los keluarna kudu jam 4 bae hayo asal karuar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eueur bae elehna dukun kos kitu cekangnya ieu ari lamun anu kanu maksiat berem begitu berem bedak wah molotot Kangjeng Nabi Ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh Kangjeng Nabi Ayu teu kuat langsung kelengar dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus arana angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir bareng bedak barang bentak Kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu. Aduh, jadi geus paeh teh heula ya. Geus tah beudang 10 menit, kulasa kulisi. Udang Kangjeng Nabi Ayub ngageledak deui. Lantaran pohoan malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Cek bakalopan ngegeledak deh oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun ayo pulang gara bentak moal wakak geus robah tancan geus robah geus bener geus enggak pingsan deui asa dajak gara geus sih mah geus bentak oh bener asli deui cek Kanjeng Nabi Ayu berupa nu eta mah parah amat. Ini tamasian lagi luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kadua kaluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti ku ari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah wah rajas kitulah tingkah malakul maut mantep kayak jelema nyandung nukolot jeung ngorah pas giliran ka nukolot bapana datang giling
anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut. Siapa nyawa malakal maut? Caki ai ge tuh malakal maut loh orang di deuleu bapak sia mah sugan teh malakal maut jah hideung ceuk anak orang bapana hideung iku anakna padahal malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terat mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana mah bapak sia mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu mas mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meureun ini mah orang Blitar meureun ini mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeleuan rupa-rupa engke tah ieu lah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul timah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika orang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngobrol we teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali deuk nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba anu recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan deui Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang uwa urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 lakinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut lakinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yawma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge
di dunia na iman ka Gusti Allah ngan mabok, zina, judi, korupsi. Nah, iya bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun. Nu kamari keur hirup sia migawe mabok, kamari magawe zina, judi dan lain sebagainya. Al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun. Pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih jasa moal kebal deui sia. Bungkus pandian, bungkus salaten. Mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap. Geus bungkus pandian, bungkus salaten. Datang ke jero kubur geus kapanggih. Amal-amal orang diwujudkan ku Gusti Allah, dihijikeun. Amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun. Karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya. Kapanggih jeung amal urang. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun, bakal kapanggih. Masya Allah, mantaklah sesa hirup urang kuaring maning digunakan pakai ibadah dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh. Contoh bapak urang mah urang geus areueuh, bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang. Berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang kuari bakal. Kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah, boga harta geus disalurkeun, boga ilmu geus disalurkeun, jaba eta ku urang dipigawe. Sagala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah, tinggal nyanggakeun sadaya-daya. Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun. Abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi, salat abdi sakieu bisana, haji sakieu bisana, ngazakat ngaji jeung sajabana. Tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep. Lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun, nah ieu siksaeun Allah. Siksaeun Allah. Jelema sia ulah sok kamalinaan, segala mabok, segala zina, kos moal paeh bae. Cek jana. Aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah Maha Gopur. Soekeun habek sungut na kadieu sia soekeun ku aing berewek sia sangeunahna bae sia. Berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah. Gusti abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji, abdi sok ngaji. Tah ieu parentah Gusti ngan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana Gopur Gusti, abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna. Tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urangnya nama. Atuh dihampura-hampura bae caknya. Soekeun mah kos kitu. Da antum mah kos kitu. Tah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we di ikan. Deuk ka bada sia sugan bae aing menang gaji. Digawetan teu? Atuh henteu tolol teh budak. Gawean teh naon teh yang gaji. Tolol itu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang sing bisa dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa, dibere daek ibadah, dibere daek dumadeheus ka Gusti Allah, bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alatu tanzifin
lan wajib manfaat kedua zaujah opo alatu tanzifin ala bebersih kamustin atau kamistin macana kaya suri ulama ke bonteng kamustin kaya bonteng suri ke kamusin kaya suri jika masih goreng kaya sisir waduh lan lengah wa ma tagsilu bihi ra'sa lan barang kang umbah ya zaujah bihi kalawan ma ing sirah ing rambut sirah atawa wa mayuk sodu lan barang kang dan seja bihi kalawan mau paro suese wa marun lan bebek obat bau bentuk iya masih heran ini abang pemalas antren dari itu wana wihilan umpamane martak lidah pisanan kena arah-arah nolak bau ketiak bau kelek bau sungut sarwa baeng kan Allah kuhlun walanan nasibat wa khidapun lan pacar Umat zayanu bihilan barang kang gawe pepaes jadi kalawan emak adawa umaradin lan tambah geri wa ujratu tabibin lan buruhan dokter wa hajimil lan buruhan mongkang nyelot gedi wala ta'am wa yamil marad wa udun lan wajib kadue manfaat kadue zauja opo papanganan dalam pirang-pirang dina gering lan lalau ayamil marad al asahu wujubu ujrati hamamil lan utai kal asaiku wajib buruhan padusan ya sabil adati kalawan ngitung-ngitung adat wasamani mai busli jimai lan obah jima wanifasin dan nifas lah haidin orang na adus haid wakilam lan adus impi jima acan orang ngeraskeun pengawasan orang-orang baca tenggelap saya hiji mereka hiji kanggo gitu yang sedang mengikuti seleksi ini wirat kedua marhum Ali bin Sairan seorang Afgandu tilu Haji Udin kemudian terakhir kanggo keluarga Haji Husni Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dina minggu ieu urang parantos ngalaksanakeun puasa tarwiyah arfah, kemudian ngalaksanakeun lebaran. Mudah-mudahan ibadah puasa urang, salat lebaran urang, berikut ibadah kurban urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampereun jaga di mana urang balik kanu bogana bakal ditanya ke urang ya sagala rupa. Geus lamun urang bebekalan mah ketika ditanya umur pake naon, harta digunakeun ka mana, ilmu menang ti mana, ilmu naon digunakeun kana naon, ari geus dilaksanakeun sakumaha mestina mah tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna dina minggu kamari aya kajadian anu dahsyat. Diawali ku ngimpi heula. Malam minggu, malam tarwiyah kula dibere impian ku Gusti Allah. Ngimpi lempang ka hiji patamanan anu indah. Didinya aya tangkal kayu gede luar biasa. Tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileut bulu. Rinding hileut bulu. Di luhur ambalaya hileut bulu unggal cabang. Geus puguh ditangkal. Dihandap ngampar luar biasa loba. Kula ngargog didinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan. Tapi didinya aya hiji jelema make bujubah putih kaset dina tangkal. Catnyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dia mah liwat maliwat bae pula terus liwat. Tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh. Sararejo gede tapi tetep aya buluan. Ngan keanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna Bapak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai anu. Jadi hileud huluna aya ngaranna kuari kadedelekeun ngaranna bae. Pak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai Haji malah mah. Kiai Haji anu aya ngaranna. Kula kaget panhileut si aya ngaran. Terus saya ngalanjutkeun perjalanan. Aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres didinya balik lewat kadinya deui ternyata hileud geus pararae. Di luhur hileud bulu pararae, di handap pararae sing ngaringkel. Aya hiji dua hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang kene. Cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh. Antepkeun bae teu paeh sorangan. Mah teu kudu dikumahakeun. Oh, atuh kula terus balik dina impian teh geus bae. Sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere, keur Banten dibere, keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit dua malaikat turun
datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut. Terus naraek deui malaikat belah ka luhur langit. Atau jin atau serem deui malaikat mah. Ajuhudan cekula Masya Allah biasana iya lamun belati lencos kaluhur kieu gurilap bahaya ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener lah gempa lah terjadi ieu ge ngimpi teh sieun jadi kenyataan utang hitung dina falak atuh tanggal hijina tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat. Nelpon lah kula ka ahli falak di Jakarta akur jeung kula. Telepon deui ka babaturan anu di Bandung akur. Telepon deui ka kiai ti Jawa akur. Teleponlah ke Jakarta, rukyat malam minggu hasil apa ente. Ternyata hasil di 2 tempat. Disodorkeunlah ke badan isbat. Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat. Begitu ningali hasil rukyat nah hasil maka di negara tengayakeun sidang isbat dibatalkeun. Kitulah kronologina sakadar nyaritakeun kula. Dipercaya deuk teu nu kanyahoan ku kula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu ngahareup tarwiyah puasalah urang babarengan tarwiyah poe Senena puasa Arfah. Numentak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin karena benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin kasah saya dituturkeun mantap bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saeutik aya nu 3 darjah lewat saeutik aya nu 3 darjah ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmu na teu percaya nyana kana ilmu na sorangan. Si kiai ulama anu bodoh atawa kiai nu teu ngitung nam emang sakikituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmu na tungguan. Nite bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu nanya ke poe Salasa we kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai dek lebaran poe naon? Hari hitungan masalah ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cedah ieu kula. Kiai bingung. Kiai bingung kong masyarakat atuh abwamul bingung teman. Nanya deui ku masyarakat kiai di lebaran bae ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat aya ngerebo mah urang ngerebo bae yuk. Puasa aya ngadeketkeun diri ka Allah, salat aya ngadeketkeun diri ka Allah, jatitahna ku Allah norek ngaganjarna ge Allah. Atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai pang goblok-goblok nanti. Si aya di dieu kiai tolol
Ayahnya oja satu bulan. Eta yakin ke ilmu. Nah, dekira ada maka ilmu. Dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu. Kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siapa nuturkan masyarakat. Haha, cak kiai teh hampura bae. Lain lu sih hampura bae macam kerebek. Gitulah yakinkan ke ilmu. Bagi kiai nu geus baroga ilmu, yakinkan muncak syara haram, muncak syara makruh, muncak syara wajib. Mantak naon sih? Nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an, nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama. Menang hese capek ngaji teu dipake. Tuh, nuantak pareung keyakinan di dirina atuh masyarakat ge teu percaya bongan agag-agagan. Mentek ceku lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambeun elmuna sebab nyana teu make ka elmuna solahna. Engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heula tuh. Kiai eta mah bakal tilung kan eta. Jak kumaha masyarakat tah. Ju salat isya ada 2 bae lah, jangan tundur ada 2 bae. Nuturkeun masyarakat Pak. Tuh, atuh. Ayo nuturkeun masyarakat bodoh kumaha. Dongeng kiai guplak tiplek gitu. Mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kageur paeh ge asal dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deuleu para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama. Ulah nuturkeun pejabat. Ya pejabat menyana mah puluya play ge digaji ai sia kiai. Sekali-kali doang dibere BHS. BHS ge sia-sia keneh. Kudu puluya peleye, kurang mah puluya peleye nata teresep. Kurang guclak dicrak atuh. Itu. Kredit haram, aya anak ada kredit. Abah goreng halalkeun. Ya, anak boga showroom. Gara-gara anak boga showroom jadi tekebat. Ya Allah, ya Rabbi. Gila di akhir zaman agama neros. Lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakene. Senin puasa Arafah. Terus kaberan di dia adikula Haji Entoh motong rambut. Boga anak deui nu kasabaraha meureun ka asa kamari ieu mah kawin ajulo bae ka budak anakna. Satu gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantor nyan ka kamar. Aduh, kadang-kadang atuh sing ngaji ge ayo aya ka kamar maka kamar bae. Cal deui. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Saya marhaba, dahar bersama sakuma biasa sanajan teu gunting rambut ge di dieu di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kada harenta. Deui masalah. Kemudian terus datang kapeting aya nu dahar 1 2 3 jam 9. Eueuh masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa kita masa kada culungat-culungi. Terus datang ke isukan lebaran, imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid, awewe ka majlis ka dieu. Kosonglah imah balik lebaran, dalahar deui biasa tah memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atau prasmanan.
beres kula dek ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri ya ieu embe pencit yang santri kabeh ieu hewan nu gede yang masyarakat kakara ge ngomong kos gitu aya laporan santri ka kula kiai cenah santri anu mabok 5 mabok naon tuh mabok daging sia ngomong sambarangan we embe na kita dipunjit geus mabok aneh mah atuh bukti da marabok bacara kiai pinta oh pinta lo bawa bae ka ditu ka mantri Mujiono doyong babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung wau akrab bawalah ka ditu cek pamuji ieu serius jak kudu diimpus mulai mencit kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri anu mabok deui sabaraha urang 10 panamat 10 mabok masyaallah bawa deui ka ditungan make mobil ka matu keluarkeun mobil supiranku Haji Apan anak Haji Firdaus enggak ditu bawa punya ka ditu mencit deui kula beres mencit 3 yuk bela ngadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7 wih kan loba amat bawa kadinya we ka deukeut tah mantri munjir deukeut didinya tah ieu rupana di luar pengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we ka dinya can pati loba kula terus salat zuhur ka dieu di salat zuhur begitu naik ka dieu ka majelis santri laporan deui kiai pondok ieu anu mabok bawa ka ditu ka hareupeun imam mobilna geus standby bae bawa ka ditu dipayang ku saurang nu dipayang belah ketuhu nu mayangna belah kenca kitu ai barang datang ka dinya ngagedepet kabeh kula marah kan santri nu narangtung opata ya atuh sia itu mayang ku sorangan teu kuat bantuan lalu lompatan cenah ka ditu do tiluan mayang nu saurang babalik ka kula lain teu kuatin kiai nu mayangna ge kena atuh hayang seuri ye mana teh jadi kieu ieu terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di terus salat pada zuri arba makmuman Allah lain tidak aduh agak cek babaturan siap lain tidak aduh ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun nu nyingkirkeun aing nyiribeukeun ka atuh geus ambalaya geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan enggak kula-kula geus teu konsentrasi kana kurban terus kita korban aya 2 deui geus bodoh jadi santri ieu beunang teu konsen pencitan manggeus dipencitan ba'da zuhur mulailah itu pabelesan ka klinik sekula terus ke rumah sakit umum rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan pikiran oh ya santri nya jararau anak batu luar biasa kula pikiran santri kajen kula bae sehat kula mah teu naon terus sampai ke jam 2:30 ternyata di luar geus pohara artinya ieu pasien datanglah tim kesehatan kusabab kula di jero bae datang ke jero mulai nelpon dandim kayak dan ramil kayak imaging personilna kayak ngobrol cenah dandim ya ngobrol siap cek dandim saya akan lucuran ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya tim medis dari itu kodim nah akan saya luncurkan sekulatnya bapak pun nggak usah ke sini tim medis saja tim kesehatan enggak saya akan ke sini jangan kan di sini nggak ada cewek serinya nah kok kiai cek ada kok cewek ikutkan cewek berarti hatena yang awewe tah kita artiin ku dan rami kok pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini bodoh sih ada rami
Ike telepon ngomongkan cewek kula. Jadi danding gitu. Terus beres datang lah danding maka di jalan rada macet setik rada lambat datang ke di jam setengah genep. Jadinya terus telepon dari dinas kesehatan. Terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar Saruan telepon. Siap, Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Ini luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cepat luar biasa di dinas kesehatan anu pohara nurunkeun dokter-dokterna rawat-rawat dan bidan-bidana gitu kene di Kesdim luar biasa. Waktu aya geus laporan aya sabaraha aya mengicak ulah sakitan berjumlah kieu geus 150. Masyaallah. Umum sekian, di Dinda sekian, di Sari Asih sekian, di Mulya Insani sekian, dan di klinik Mujiono dan Munji. Di dinas kesehatan, kakula ngomong di sini aja pakai di majelis ya, biar supaya gampang. Nggak apa-apa, waktu iya majelis kemarin menjadi rumah sakit. Pohara, kula mah di imah bae terus ngarobrol kan terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran. Datanglah ka maghrib di maghrib, kula moal keluar, kula di imah bae. Teruskan salat maghrib. Teh keluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan. Hayang kapanggih jeung kula, hayang wawancara. Cek kula embung aing mah aya ka TV keur kieu heran aing mah. Aing mah aya ge ka TV jeung nu geulis gitu, jeung bintang film. Aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasen. Bong ngalangan geus. Jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV hayang ngobrol, hayang wawancara. Jadi kula teh keluar, geus bebeja. Kula moal keluar di jero imah bae. Terus di maghrib datang ka ketiga teman teh keluar. Aya instruksi titah di pagar betis. Ternyata diharap ya abri, ya banser, ya polisi. Jadi dari kulo bana lumayan ditahan. Alhamdulillah karena ketemu kulo aman we dahar we gembul di jero. Tuh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si aduhnya nyawaan. Aing dahar bae di jero. Itulah besi yang nyawa, besi bertanya-tanya, kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik, informasi terus baik. Lucu aya. Jadi mimiti kaget, kemudian sedih, kemudian terharu, kemudian khawatir besi aya anu korban, khawatir. Sanajan bari geus sakabehna ge menang Allah, aya kekhawatiran. Ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan selamat Gusti, ingat ke impian. Terus kiai moal nanaon salamet aya bahasa. Tina impian teh inget dinu loba hilet ya. Liwat maliwat bae moal nanaon cat nu kaset teh. Jadi boga ketenangan teh kudu tenang bae moal nanaon kajen kumaha gitu. Aya sakitan 7 nganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi. Lantaran besi diengkekeun ieu lambat, makelah angkot 08. Diangkat ka ditu. Turun, dorong 7 pasien nu nganterna 8 datang ka ditu diingkus kabeh. Tinggal supir teh ai-ai tanggung jawabna saha ieu. Bingung. Masya Allah. Tuh gitulah. Terus. Dibuat-buatkan. Darwasa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dinas kesehatan. Poe Kemis. Pak Ismet. Rebo sore. Kula ngobrol melalui telepon. Baca Pak Ismet. Pak Kiai sehat.
Saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya emang nggak ke rumah sakit. Kabarnya ke rumah sakit saja nanti. Enggak Pak, saya mah di rumah aja. Gitu. Nyawun Pak Isdet dia bawa pulang di imah saya. Nulain-lainnya masih di rumah sakit. Di mana baik jenis umum. Di Sariasi 2, di 2 KB, kemudian di Dinda, kemudian di Mulya Insani. Keluarga di mana? Keluarga ayah 2 di Dinda jeung di Mulya Insani. Bapak rek ngalayat sikieu lah Pak atuh itu sehat mah ulah asal bantuan kesehatan nama medis. Tapi Bapak ngalayat lah Pak Ismat geus alhamdulillahirabbil alamin. Betapa pedulina Pak Ismet, Bapak Bupati urang kula ngaturkeun 1000 laksa ketika binyahan jeung terima kasih. Kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol beusi dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu kene ti Kesdim itu kerahan daripada Bapak Dandim kula ngaturkeun nuhun jasa tanpa bantuan mereka Masya Allah meureun di non kitu ngaranna kateter jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh alhamdulillah sampai per detik ieu salamet kabeh alhamdulillahirabbil emang aya lucu nama bapana antu nyaon ka dieu kemudian anu nyiarkeun di TV meongan nya ka dieu bolak-balik lantaran di dieu pilu tilu balik can kapagi kene we anakna cenah anak aing di mana ieu Pak atuh neangan deuleu tuh merekna aya teu di mana lantaran rapi kos di ruang sakit teh di situ oh arengan disukeun nya jadi ieu arengan anak aing kan siar itu beda paling macam-macam ya geus dibuka impusanana alhamdulillah jadi ke dokter lantaran titah merujuk asal aya keluhan gede ya ke dokter dok saya alhamdulillah udah bagus mana ada apa lagi ngasihnya lagi dikit ceknya mana lihat obatnya ini oh ini harus diganti yang ini diganti. Just obat itu diganti, diberi obat anyar. Barang diberi obat anyar, muncul deh. Saya kira mendingan obat itu tadi. Setelah dokter ganti-ganti, gitulah. Jadi gitu ada cager, ganti obat, sor deh. Keluar tiluhur ti anak. Luar biasa. Ya, mulai di jam 8:30, karasana terus sampai penting Rabu. Sampai malam Rabu, sampai Kamis, terakhir masih ayat zuhur opat kena di impus di dia. Terus asar masih selesai, hiji deui aya nu ngadadak. Bahkan poet ieu isuk-isuk ieu aya nu kambuh deui, kukula tadi dibawa ka rumah sakit. Beul tadi nanya haju ngarujak, haju ngadarujak bubuk meureun ka jeung kumaha. Dicager aya tukang rujak tumbuk meureun. Jadi cabean atuh siang. Jadi rame tungtung nama loba itu naon ngaranna pika serius sedih terharu khawatir jadi kos hiburan naon kos hiburan mah budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit nu nganterkeun kabeh nu bali diimpus kabeh itu kene adik kula kena anak kula 2 kena adik kula itu anak adik kula Haji Mumun pemajikan Haji Opang anak dah kena diatur ke Mulya Insani indung nu nganter ka ditu diimpus langsung beres saya 80% baliklah bagus indungna bolak-balik we ka kacai sakieu ieu amat ieu perasaan sakieu penting atuh ngarendek diimpus sampai kos kitu aya deui minantu Haji Azim Ustad Ucim aya teh parahnya namanya wasiat dia geus kejang-kejang wasiat teh ka jentoh wasiat careuri ka teu KPBS bawa ka rumah sakit Dinda bedang 5 jam nu diwasiatan dia diimpus deui lah kula nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh.
Itulah lalakon. Jadi lamun di jumlah jenuh di luar-luar beneran sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dia santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngarasa terharu itu ka tim kesehatan anu begitu cepat, begitu peduli luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun atuh naon kitu biayana loba jasa tinggal nya naon ngaranna ngucapkeun terima kasih hungkul sampai ayeuna salamet kabehan. Alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha-kumaha. Ku kieu kenasan masarua bae. Ya, teu teh naon. Teu masalah. Jadi kata biasa nyalongit setik, jeung minum bae kula masuk. Teu masalah. Diperiksa ke dokter tensi. Begitu ditensi aja bagus kira-kira. Bagus. Diinput lah. Ente bae dokter diinput. Serinya tanya. Jadi terinput naon. Obat dibere lah katuh gaya widare nun teh sehat tuh masalah. Cuman 2 poe kula umpung keluar lantaran loba wartawan duh hayang gitu ngawawancara. Lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot punyana. Aya embe-embe disorot, aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu. Munggang mantingnya naik. Temenang informasi langsung ya nana. Itulah seputar racun. Kuari di lab oleh tim kesehatan, dinas kesehatan minta sampel-sampel, mimiti cai datang ke segala rupa. Polisian minta sampel, abri gitu kene. Kemudian ti umum ge nu minta sararempel loba silahkeun sampai saat ayeuna can aya hasilna mungkin di minggu hareup geus aya sampai ayeuna kula mah ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung isuk-isuk eta keneh nu magrib eta daging laukna eta masalah nu di dahar isuk-isuk eta kene menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge kos kitu. Kok dihajat-hajat dihawal-hawal memang kitu. Geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun. Sebab menuna eta kene nu di dahar magrib mah eueuh masalah, nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah. Meureun teu tinggi geus didatang geus ditendenan ngan can sempurna aya nu kena nu teu tanu penting mah tapi nu isuk-isuk mah asa anu dahar na bebas. Lah eta mah isuk-isuk dahar di kula balik nya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteul. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus karena di WC nelpon ka babaturan aja aing mah ieu nyeri beuteung, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta sekali itu tah eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta deuk kumaha lain racunna. Jelema pelaku na ieu geus kanyawan jasa ku kula mah 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan ngan mimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya kudu bejakeun. Geus kanyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Pas gitulah mantap tuh masalah. Geus urang doa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah, ditambah katawakalan ku Gusti Allah, anu boga perlakuan kitu ge mudah-mudahan dihampura.
anu kabehan yang mudah-mudahan diselamatkan ku Gusti Allah, anu hasud yang mudah-mudahan dibalikin ke hasudanana. Ya pangeran nama kabehan ya Allah kene sehingga kabehan urang nu mana bae diselamatkeun ku Gusti Allah nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, neye urang neruskeun balag pangajian urang. Di mana urang kuari keur nyaritakeun masalah nafaqah. 7 nu batali jeung nafaqah teh kahiji ta'am yakni kadaharan. Dahar nomor kedua muhlalau. Nomor ketilu adalah kiswah yakni papake. Nomor keempat alatu tanzifi rapih aku ngaji. Urang jadi nyaho sing hade ka para suami-suami dina ngalaksanakeun nafkah teh ulah sambarangan lantaran ieu nu ku urang dilaksanakeun bener jeung teu benerna bakal berlanjut persidangan di hareupeun Gusti Allah di Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Komo boga pamajikan leuwih ti hijina 2 3. Ajuna pakahna teu beres. Kadang-kadang nu kolot ditoler-toler. Nu ngora maul geus leuwih tina pakah. Sesenangan seserian huhahe samarupna moal disidang ke di hareupeun Allah mun deuk nyandung kula ge ngadoakeun kana nyandung malah kudu jasa lain ani malah kudu nu geus merenah mah nu geus merenah asal sing jujur jeung adil memperlakukeun pamajikan nu ngora nu kolot sarua sing hade ngana pakahanan. Sekolah mah ozok sieun cara dongeng Gus Dur bae. Gus Dur bate kira-kira aja saboga dongeng teh aja nama. Soeharto nanti di akhirat disidang. Soeharto jangan Soeharto. Gus Dur atuh geus eueuh yang mengenang lelucon Gus Dur. Begitu disidang salat bagus, cek malaikat. Puasa bagus, haji bagus, malah dia masuk batul. Zakat rapih, lebih dari itu pun dilakukan. Cek malaikat, ini syariat hebat semua, berarti surga. Apehan malaikat kannya kia, salatna bagus, puasana bagus, zakatna bagus, hajina ge bagus, batul lu asupka. Baitullah, ya nama sekeluarga asup kabeh. Berarti cek malaikat kan ini syariat hebat. Iya, cek malaikat bagus. Ya. Otomatis kan surga ya. Surga begitu diiring ku malaikat ke surga. Aya ini eta da suarto keula tungguan. Tungguan kula baheula itu diurus di suarto ye. Tah, aya deui yatim piatu kula teh pernah diurus, fakir miskin. Rakyat Indonesia ngaulahkeun suatu ka surga cak malaikat kudu ka surga lantaran bagus cak rakyat ulah eleh malaikat malaikat eleh disidangkeun jadi persidangan ku ari antara malaikat dan rakyat Indonesia. Waduh kira-kira Gus Dur jadi ku ari disidang malaikat jeung rakyat kumaha ye bacak malaikat bagus kudu ka surga tapi cak rakyat teu bagus kudu ka neraka. Malaikat eleh. Ya Gus Dur walian jasa apa kos kitu tah. Nengok ka Gus Dur. Jadi nasibna kumaha? Wallahu a'lam teh Gus Dur cuman begitu aja persidangannya. Gus Dur geus bisa ngutuskeun lagi. Aduh Gus Dur. Nu kadua deui eta. Ternyata lama-lama cenah di akhirat itu antara kaum surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hubungan.
Jadi biasa orang surga kadang-kadang ke neraka, orang neraka kadang-kadang ngobrol dengan ahli surga, cuman nggak bisa ke surga, Gus Dur. Akhirnya ada jalinan khusus. Karena ada jalinan khusus, maka permintaan dari orang neraka supaya pada membangun jembatan. Orang neraka siap membangun jembatan ke surga, orang surga pun harus siap membangun jembatan untuk menuju neraka. Jadi supaya kapan kita bisa ngobrol katanya, itu kita ngobrol. Oke, kita tangani kita persetujuan. Waduh, nyawa itu biaya nanti mana merendah. Jadi jembatan, ayah itu Gus Dur. Maka orang neraka itu cepat sekali, kurang dari sebulan selesai. Jembatan begitu megah, kokoh dan luar biasa, besarnya tapi selesai. Sebab ahli-ahli konstruksi dan birokrasi ada semua di neraka. Mulai dari RT ada, camat ada, bupati ada, gubernur ada, insinyur konstruksi juga ada, ahli perbersihan juga ada, persemenan juga ada. Maka dengan cepat membangun jembatan mudah sampai di pinggiran surga. Tinggal ahli surga yang segera dituntut supaya cepat membangun jembatan ke neraka tidak jadi-jadi. Sebab yang ada di surga itu cuma santri, kiai, yang fakir, yang miskin. Jadi nggak tahu potongannya harus bagaimana ini. Jembatannya potongannya nggak tahu harus bagaimana, jaraknya juga nggak terhitung bagaimana, dan tidak ada yang ahli konstruksi, insinyur tidak ada, ya akhirnya lambat. Saking lambatnya orang neraka marah sama orang surga, ini mau dijadiin apa enggak? Dan orang surga kami nggak bisa ngebangunnya, udah segini aja lah. Gus Dur kira-kira nyen karikatur ya. Akhirnya almarhum kurang mengenang almarhum Gus Dur apa situ. Akhirnya pikir kurang kata karikatur. Oh, jauh ya. Orang kan ahli-ahli bangunan kayak di neraka kabeh. Ya, kan. Eta kok kitu teh jarawa dihareupeun jelema-jelema nu kitu tenang bae. Balik-balik bae kana masa bola. Tapi akhirnya pan berpikir, gubernur mikir, berarti aing di neraka cak gubernur. Interior bangunan, kok aing bisa kana neraka? Eta kita 10 cm jadi 5 cm ngebangunan. Waduh, jahe kita besi 12 jadi besi 3. Nah, pos gitulah. Oh, bener atuh kitu mah. Anu usul ka Gus Dur. Gus, enak aja. Ahli-ahli bangunan di neraka, jangan ngomong lo. Yang penting tobat kamu. Gitu nyana terus nuntut bedakan ku Gus Dur kesalahan-kesalahan ini. Kalau bupati, gubernur itu tanda tangan apa? Tanda tangan bedakan ku jangan jago ini kesalahan ini. Itulah Masya Allah. Hebat Gus Dur pas itu. Jadi orang surga pasti bisa nyin jembatan ka neraka. Lantaran ieu nu ngaji di kuari nu teu baroga duit pan ieu. Boga duit teh aya geus nya ngaji. Naon aing ngaji naon. Geus sayang bae pokona mah. Bae anu teu boga duit. Anu diudag-udag polisi. Ngaji nu kari. Masya Allah. Lain ngaji-ngaji teh dik nyilid sebenarnya tadi. Kitu. Mantap lolo mana ahli surga adalah fuqara wal masakin. Tekan jeung Nabi ngadoan Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Gusti abdi menyuhunkeun ka Gusti cinta ka jelema miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Gusti abdi golongkeun babarengan jeung ahli miskin. Yang jadikan abdi jelema miskin. Mantap doa eta teluk dibaca. Mesti diijabah ku Allah. Kiai ini ketua ni yang nak ngomong murid nama. Masya Allah, Masya Allah. Ini urusan nafkah nomor keempat adalah alat tanzih. Alat bebersih. Wajib kasalakina kamangpatan pikeun pamajikan lana alat tanzifin. Nganapakahan alat bebersih.
ngabersihan minal ausah tina kokotor allati tuliha anu ngasegenahkeun ka pamajikanan supaya sumpah pamajikan teh kudu bersih sabab engke iraha hayang masarakina geus kudu ulah hese-hese deui hayang itu tinggal nakala hayang jam 11 tinggal siap hayang jam 1 dapur jemaah jangan marah terus ya terus ini Sayyidina Ali kok lagi seperti Sayyidina Ali mah begitu buka Ramadan Allahu Akbar atur mangga dahar korma nyana makan Noel siti-pati kamar kotrek Sayyidina Ali Masya Allah eta minantu Kangjeng Nabi jadi nama bukana puji mah. Oh, sekali-sekali orang nurutan kos gitu. Begitu lagi ngariung jeung anak saya. Allahu Akbar. Urang moal pamajikan ka kamar. Cak anak di kamaran aja. Apa jeung maka kamar heran. Heran tenang. Gitu Sayyidina Ali hebat. Ini palalinter wali-wali Allah malah kos gitu horengannya. Urang embung kawin kan naon. Iya, bukan aku jimannya. Berhenti tiba-tiba aja Noel nya kaji amat kalau ngomong. Membahasa urang mah. Ya alat tanzih. Jadi alat bebersih kumaha. Kamis seperti melisisir di kekurang kapal masjid. Deus buukna, lamun buukna bangsa lemas, balikin sisir serit, sisir lemas. Lamun buukna bangsa kos kawa, ya mah bangsa orang rawa kidang, bola debuk na kos kucai. Orang rawa kidang, iya. Aduh, banyak tuh sisirna. Ulah letik-letik, barangnya satu tere. Nah, iyalah belikan sisir itu sesuai jengkuk lah orang jadi nele potongan bu pemajikan orang. Oh, potongan berapa mah ya? Melina anu gelede roangan coakan. Buluk dah rada lemes belinul mah. Ada variasi kumaha bae. Tah eta bikin ka pemajikan tanpa ijab kabul. Henteu kudu kieu. Kadi. Ieu kadinya. Kakak mantas meuli sisir didoyong. Iya dek masih kena can anggus ngeri deh. Ayo diserahkan ya kan ini nyata di kakak tak besi engke kasana. Ya, iya siapa majikan nak kula narima dibelikan sisir kok kakak. Ambo cangkel aing mau kadang-kadang aja. Kudu asal dibikin geus jadi. Tuh gitu kan. Ketika kita terima, salah kena dek make kudu nginjem ke pemajikan lantaran eta geus jadi milik pemajikan. Nginjem, Neng. Mana saya cerita kali kakak nginjem heula. Nginjem juga nang beli kakak. Kan itu bikin kan, Neng. Kali nginjem heula. Sekalian jangan anting nak kade. Jangan memang anting, mayar sisir. Masya Allah. Begitu. Ya jadi dia rapih jasa agama mah datang ke kos itu tadi perhatikan kurang kuman mantan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama nu kaliwat tinggal urang da bae ngalaksanakeun. Ya Allah ya Rabbi. Tuh sisir mana Dunin jengolna yakni minyak jangan minyak rambut urang belikeun lantaran ieu mah sok ka sawah bae nandur cempet di sisiran teh tuh bisa sekaligus wah teta kan perlu minyak bila perlu bebeja pemajikan kak jadi mah teu bisa tadi minyakan ge kayak kuaing dibelikeun oli ya oli ada semprot supaya bisa disisiran aku mah balikan minyak dudin Masya Allah ulah datang kak untuk bersolek pemajikan wa madalkilu birasa yang belikan parabot
bebersih yang paranting bersihan rambut sirah sampo nu kuari mah bersihkan kurang sampo loba kuari mah geus teu kudu make itu sapu pare di dulu sama zaman eta sapu pare di dulu so dicokot ayeuna dipake kuramat teu kudu kitu kuari mah deuk meuli sun selik aja ini daulat tu macam ada itu tu baca. Ya, dek ngebiti tinom na emeron sansil dan lain sebagainya. Wah, kuari malah bisa pakai cinwan. Waduh, sekurang ketop naon sih cinwan. Ayo teh nyaho eta. Bahasa batur sama. Cinwan. Sudah dua inwan. Hiji. Jadi kumaha bingung yang kita ngartikeun. Tak itulah dari tandanya. Jadi ngus kuari mah geus lengkap meuli hiji jadi dua. Kos kitu teh. Nah ieu sarua meuli sabotol bisa pakai segala rupa, bisa pakai sampo, bisa pakai sabun. Geus masuk ka beulikeun pamajikan. Bahkan cek Imam Rafi'i, Imam Nawawi, serahkeun eta meuli nu kitu mah ka pamajikan hayang nu kos kumaha bentuk sabuna. Selera pemajikan silahkan hayang nu kos kumaha jang sasampona silahkan serahkeun bertekun jeung alat bebersih jangan bersihan awak supaya awak sengit bae ulah kambe bau kadal bagus jeung bangsa nalidak sonanin pikeun nolak bau kewe pikeun nolak bau baham pikeun nolak berbagai babauan berarti jang bau baham meuli urang ya kitu nan kitu ngaranna denta Pepsodent wah loba kuari mah bangsa den-denan nu asal den-denan odol. Ini lah pokoknya mah asal nu dendenan bagi odol. Bangsa Sriden. Aya gitu Sriden. Ini teh nyaho eta aya nyaho Sriden, Pepsodent. Kemudian naon dia eta dendenan gitu. Eta lah. Aya ge Citraden ya. Cikut apa mah. Beli ke sikatna ini teman pul dan lain sebagainya beli kan. Itu kene BP-na Rexona. Ini kurang Rexona. Namun teka beli Rexona atau bangsa dadaunan kurang diperat. Pemajikan akan merepanon jangan obat kelek sia ye. Aing lamun nyium sia bau kelek ye. Tadi ye. Jadi ulah datang ka baueun salah kita. Kudu sengit bae. Ai sengit bae mapan merangsang salah kita. Aduh. Ayo tuan, patarina moal salah kita begitu ngambil sengit jadi berendek pak. Eta tarina endut geus mana obat kuku bima sagala pan. Barang geus deukeut bau bentek aut pemajikan. Amper turun teh jadi tanda. Sudah datang ka kos itu ka pemajikan. Kapan pawan induk jadi henteu? Ai sia bau kanal. Ini angan di orang Lampung lah putih lah pokoknya kayak gini rumah kajian adat bodeg lah. Jadi kudu siap pakai bae pemajikan teh. Geus pokona mah kamari dahareuna geus, lalaunan geus, pakaianna ge geus akurkeun jeung kaayaan kulitna putih, makan semu berung, semu koneng, bagus pakai hidung dia tuh bagus. Ulah ieu mah kulit hidung dibelikeun hidung. Waduh, maka wadakna nu keuntul teh ada ya. Di dalam pemajikan ini, itu kata keluar si kuburan gue ini mah. Sana kajian kukunya memonon ini. Udah takut. Selera nggak kumah rapi-rapi. Jadi ku salakina dirapi-rapi. Salakina teh kurang bagus sama ke baju hitam mata. Ulah dipakai. Mana tuh tak? Itu. Asalnya kurang menggigit ya. Kurang menggigit ya. Kudu ada di kapuk ya. Kubah selesai lagi, juga kubah lagi. Coba lubang. Jadi dia. Coba buka.
Saya kata lah berubah tanggal lamun ke kitu atuh moal aya retak mana. Moal aya atuh anggap hiburan di rumah tangga teh hiburan jeung pamajikan ngantak ge ka Kangjeng Nabi teh si Sunan gitu. Apakah maneh henteu kawin jeung Karawang? Tidak pula ibu kan pula itu kan anu bisa itu sendirian maneh jangan teh bisa sendirian kan jadi milik ibu itu kurang komunikasi mana ini itu kalau menurut noya kan itu tidak itu kan sekali kurang diperintah ay yang adanya cerita pembujian orang cerita lalagaan nanti kan acara baliknya sih ini bisa apa yang berhubungan dengan saya pondoknya kalau kita kukiai kita buat tadi langkah baca kalau ku itu nah itu ada berbuat Allah. Kalau di jauhnya saya rapi ada benar baik, gitu kesalahan gitu. Sifat aja panggilan. Bukan itu orang apa? Ya Allah. Benar kalau pemajikan kurang tapi kadang-kadang. Dijamin kayak rapi saja. Nyanu berat, kurang dua. Kalau kita ngaranu, terus korongnya kalau begitu ya jadi ini dah kan. Ini lagunya orang di bawah pengurapi, kemudian ada air nama sesenyitanana yang bersih, ini Lakulun wajib memelukkan sifatna tematu wajib kasalatina memelukkan lantaran tamangan sekadar ziyadah bersolek tambah-tambah doang gitu gini waktu gabung pacar eta manukos kitu mangan sekadar panambahan jadi teu akasukeun pokok tapi pan ari sabun mah ari jang mumbah buuk mah kitu kene parfum eta adalah bagian pokok alat panji anu pokok tapi ai sifat mata mangan sekadar penambahan unggul kitu kene pacar hanya sekadar penambahan unggul wa ma tazayyanu bihi yang berhias anu lain-lainna eta dengan sakabar penambahan unggul seperti alatna alat sapae wadahna eta mah sakadar penambahan unggul wajib mangeuliikeun ka masalahna diserahkeun ka pamajikanna. Padahal Umar Rabin jeung obat dengan nalika gering eta mah wajib ka salakina meulikeun obat. Ai urang
karunya bolikeun ai teu karunya teu kawajiban nalika urang teu bisa membelikeun teu kawajiban teu kawajiban tapi lamun minyak eta mah kawajiban salaki parfum-parfumna supaya sararengit beli jadi orang boleh koordinasi jeung pamajikan neng foto-foto make minyak naon kula mah tileuh ti amrek ngatur zaman tahun nggak sih amrek nah atau kula lamun teu amrek kula mah banyak PPO pakai awak kadungna sini insyaallah eta majik salakina ini kuno lagi kita boleh menurut macam kalau kesulitan ini balsam dia pengenang, balsam mungkin jadi kesulitan tak apa, jangan itu, tapi kalau mas seni kena awak kan ni lah, ni jangan memakai parfum ke balsam, enggak apa guna, jadi kubahannya nak begitu, ya, wali manusia ambalaya minyak seni kalau bak, tapi kadang-kadang minyak seni ayam itu akur pasti pakainya. Ayam orang dalam sholat maka minyak sengit ngambil batu anak biasa. Padahal mah eta teh mere minyak sengit maksudna tapi jadi bau. Lantaran meulina ngan 2.000 murah. Murah mah itu buku sekarang. Tapi lamun anu bangsa sengit lah anu ulah keterlaluan gitu teh. Di saat-saat panas mana itu dipakai saat tiis mana. Jadi ayat paranti-parantina, ilmu paranti putih, ilmu paranti berat, ilmu paranti panas poe, minyak sengit ke ayat paranti. Gitu. Jadi bangsa itu obat dina waktu kemudian saya pernah kewajiban lagi. Ujrut tabibin wa hakimin, mayar dokter, mayar tabib, mayar jamurotna, etat kewajiban kasalaki. Walaha tu'amu ayamil maradi wa ilmu akitikini wari kasalaki na mangkat ke pemajikan nana patahan kabaharan dina waktu geringging lalau. Toga pamajikan sarwiti orang Cikupa kuari ni sarwiti namuriang kuyang bulu kata wajib kasalaki nganapakan prokol kodre katawa parami wajib sama etaman mukawajiban anak pribadi atau dibawa ke klinik kementerian atau ke dokter kaitan kewajiban mayar adalah tetap pemajikan ngan sabara poenya na muriang kata salila muriang tetap baik napakah daharna napakah udmukna napakah pakaianna napakah alat tanzib mah teu batal ku sebab muriang tetap baik wajib kasalakina. Iwan luar biasa sebenarnya tanggung jawab penuh salaki. Muriang-muriang tetap salakina tanggung jawab. Cak agama mah lain itu. Cak agama mah kita kawin jeung Sarwiti, menang 2 tahun, kugana. Tok muriang ieu Sarwiti nanti. Assalamualaikum, pakai beca. Waalaikumsalam. Ulah hanya apa bisa dipakai. Wala dia darah tinggi bah ya campur segala emas segala macam-macam ya diserahkan ke abah sama dulu abah itu tidak dipakai kalau mah tuh lebih istirahat di rumah sebenarnya baca cak sompral mah kudu gitu tak bikin ke bapakna tanggung jawab bapakna anak bapakna jadi urang mah teu kewajiban tak pas kitu tah asal dialanterkeun ieu pamajikan. Ini orang yang alhamdulillahirabbil alamin salah kita penuh tanggung jawab terhadap istri nak muriang istri itu baditu langsung geus pokona dalam nalika salakina komo teu boga duit nah teu diantepkeun bae ku salakina teu mazar teu doraka artina engke di akhiratan sebab teu kewajiban salaki mah kewajiban meredahar lalauna makan alat tanzih wal asahu wujubu ujurati hamamin bihasabil adat urutkeun ti kaul asama wajib nguruhan hamam padusan
Di kota mapan gitu mandi meuli, ising meuli, kiih meuli. Di kota mah gitu, meuli hamam biasa bil adat urang pakotaan, nu boga kadarurotan, mandi meuli ta eta tanggung jawab salaki. Yang mandi salakeun mere duit berapa? Naik korima mandi 2000, kencing 1000, tapi kencing dengan berak 2000. Terus begitu korima. Mandi 2000, kencing saja, ya, ini pokoknya nama tergantung kencing lah. Kencing sambil duduk 1500, kencing berdiri 1000. Macam-macam. Eta wajib salaki tete biasa beradat kumaha adatnya di lembur eta sok mulia apa teh. Pasana ni mai ibu si jimain gitu kene meuli cai yang mandi jina. Yang mandi jeung pamajikan, kemudian junub mandi nak kudu make cai wajib mengeulikeun sakina. Kitu keneh ke anakan nipas, wajib mandi nipas mengeulikeun caina tetep sakina. Ulah haidi wajib mengeulikeun jam mandi tapi mandina mandi hair. Kitu keneh wasilamin mimpi jima sing asahi nurukeun sekal asa eta mah wajib ka Allah Akbar.